A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-Hasan wal Basri radhiyallahu anhu yaqul lan ana sabagiai Hasan Basri muga nilar benu safallahu anhu saking Kiai Hasan iku ngucap ya Hasan ucap-ucap ing lapad kutila ma'al Husain den bunuh sumertane Sayyidina Husain ibni Aliin kang putra lanang Ali sittata asyara rajulan min ahli baitihi opon 16 apane rajulan wong lanang kang tetep saking ahli bait Husain lam yakun ala wajil ardi lahum syabihun kang ora ana ikut tetep ing atas latar bumi lahum gadue ahli bait opo kang nyarupani Gola gairulan ngucap sapalian Hasan al-Basri nahum satu negalaguan kutila ma'al Husain kuden bunuh sumertane Sayyidina Husain bin Ali min waladihi kang tetap saking anak Husain wa ikhwatihi lan birang-birang dulure Husain wa ahli baitihi lan ahli bait Husain salasatun wa isruna rajulan apa telu lan 20 lanang. Cerita peperangan Karbala masih dirangkum kene. Ieu mah neruskeun carita kamari. Lantaran di hadis mah sapotong-sapotong jadi encan naon gitu ngaranna ngahujur can puguh di mana awalna. Awal tidak pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Utsman terbunuh, naiklah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali dituntut ku kaumna supaya secepatnya mendapatkan pembunuh Sayyidina Utsman. Terutama keluarga Sayyidina Utsman menuntut ke Sayyidina Ali sebagai khalifah yang baru segera coba pembunuh Sayyidina Utsman eta dibenangkeun. Tapi Sayyidina Ali sibuk dengan pengaturan-pengaturan nu lain. Anggapan Sayyidina Ali lantaran lah atuh soal pembunuhan mah geus teu kudu diperbesar. Geus aya ti dituna kahiji, kadua mah atuh dibunuh teh kapan syahid. Geus Sayyidina Ali teu melu kana tuntutan keluarga Sayyidina Utsman jeung muhibin Sayyidina Utsman. Sibuk Sayyidina Ali utar atur tentang kemaslahatan rakyat. Sayyidina Ali ayana di Kufah. Otomatis kuarin nuntut ke Sayyidina Muawiyah lantaran Sayyidina Muawiyah teh anu hayang jadi gubernur saat eta. Dituntut Sayyidina Muawiyah coba lantaran Sayyidina Ali teh geus teu mampu ngayakeun pembunuh, ngahasilkeun pembunuh nu ngabunuh Sayyidina Utsman. Coba ayeuna Sayyidina Muawiyah lantaran Sayyidina Muawiyah mah di dinya teh can boga wilayah. Artinya malah ngajebian, ngahurung-hurung, teu kudu kakulah Ali. Jadi lain narima jeung memperjuangkeun neangan pembunuh, malah ngalecehkeun. Lantaran nyana hayang jadi rajapan, nyana hayang jadi gubernur. Teu kudu laporan ka kula ceuk Sayyidina Muawiyah. Ali bae kecuali kula nu jadi gubernurna. Mun kula nu jadi gubernurna, gas hari, 2 hari, 3 hari beres ku kula. Pan lain beres eta kos kitu ngomporan ngaran. Matak naon kerjasama Sayyidina Ali mah atuh geus teu kaburu lantaran utar atur rakyat. Atuh matak naon ge Sayyidina Muawiyah dia sahabat neangan ke laporan ka Sayyidina Ali lantaran geus aya ekses di awalna teu beres, teu jalan tah. Nu matak kerjasama teh ya istimewa, lamun teu kerjasama kos kitu. Akhirnya rakyat bingung, kaum bingung. Nah, di dieulah aya nu pro Sayyidina Ali, aya nu pro Sayyidina Muawiyah. Ta aya nu teu pro Sayyidina Ali, teu pro Sayyidina Muawiyah. Jadi tilu ngaranna, nu pro Sayyidina Ali ngaranna kaum Syiah.
pro Sayyidina Muawiyah aya nu teu pro ka Sayyidina Muawiyah jeung Sayyidina Ali ngaranna kaum Khawarij bagi tilu ti mimiti tidinya. Nah iyalah gambaran untuk perang Karbala seperti eta. Sayyidina Ali wafat terbunuh deui. Nah iyalah Sayyidina Muawiyah naik tidinya leuwih teu ngurusan rakyat. Tuntutanana dua, pembunuh Sayyidina Utsman kupaya dibenangkeun, nu ngabunuh Sayyidina Ali ge horeng nu ngabunuh Sayyidina Ali mah meunang Sayyidina Muawiyah. Pan beuki acak-acakan situasi politik teh lain lalagaan, acak-acakan. Sementara rakyat di Kufah, terutama di Kufah, di Basrah dan sekitarna mengharapkan putra mahkota Sayyidina Ali nu ngaran Husain supaya dijadikan gubernur ulah Muawiyah. Kos kitu kajadianana dituntut supaya Husain ulah Muawiyah. Sayyidina Muawiyah tetep bae nyana hayang ngarau ku siku. Akhirna neangan celah-celah Sayyidina Husain teh dipanggil ku urang Kufah supaya datang ke Kufah untuk menduduki tahta Sayyidina Ali. Geus dihadang ku Sayyidina Muawiyah. Muawiyah maut, naiklah putra Muawiyah Yazid untuk melanjutkan tahta bapak di naon kitu ngaranna ditata kuarima pemerintahan teh ku Yazid. Geus kaambe Sayyidina Husain teh dicintai ku orang Kufah. Rencana pembunuhan dimulai pula. Masya Allah. Berangkat Sayyidina Husain 73 sahabat. Keberangkatan Sayyidina Husain teh diharapkeun, dititah, disambut ya teh ku orang Kufah. Lantaran deuk dijadikeun gubernur, teu percaya ka Yazid sebagai putra Sayyidina Muawiyah. Akhirna berangkat, diulah-ulah ku sababaraha sahabat ya tetep bae cek Sayyidina Husain teh demi memperjuangkan agama. Lantaran dicekel ku Muawiyah, lantaran dicekel ku Yazid, nu kadenge adalah perpuluh ieu tararimbul kula dek ngaberesan eta ijtihad kula mah. Jadi situasi politik Mekah, Madinah, Basrah, Irak, Kufah ieu geus acak-acakan. Eta teh kakarak ti Sayyidina Ali kadieu geus acak-acakan. Nah, ieu motif ijtihad. Berangkat ke Mekah, di Mekah berangkat melalui Tanim, langsung berangkat sampailah ke negeri Irak, yakni ke Kufah. Sebelum datang ke Kufah etalah Karbala. Dihadang di Karbala didinya, wah perang anu dahsyat, dicincang Sayyidina Husain teh sakumaha kamari. Pai maot Sayyidina Husain teh sirahna dibawa heula ka Syria lantaran Yazid aya di Syria Syam. Ai jasad nama diantep di Karbala, diurusan ku kaum sangil caririk, ku caririk-caririkna sampaikeun ka ngabadugan hulu, ku cinta-cintana ka Sayyidina Husain teh. Terus awakna dipeupehan rasa cinta jasa ka Sayyidina Husain. Melas jasa ka Sayyidina Husain teh geus teu bisa dibendung ka cinta ka Sayyidina Husain sebagai putra Sayyidina Ali, cucu Kangjeng Nabi. Akhirna awak dipeupehan kan mantak Syiah makarar itu. Syiah mata. Tah, ieu teh meupehan nandakeun ka cinta ka Sayyidina Husain. Urang datang ka ditu ka Iran, urang datang ka ditu ka Karbala, kaget di masjid kararieu, dak didung, wah teh urang nanaonan. Keur nu teu nyaho ka sejarah mah bingung. Lamun urang geus dibacakeun sejarahna tah akibat kacintaan nu luar biasa ka Sayyidina Husain, sirah dibadugan ku awak ku leungeun. Terus awak nah kuari mah dijadikeun satu cara ibadah Syiah. Ibadah Syiah mah kos kitu. Batuna dicokot sebab eta batu kesucian urut terbunuhna Sayyidina Husain. Di Madinah loba batu pararuti sakitu baru lihat eta Syiah. Tah kos kitulah akhirnya sirahna ti Syria Syam dibawa ka Mesir. Numantak sirah Sayyidina Husain mah dikuburna di Mesir, awak nama di Karbala. Tah kamari kula rombongan menuju ke Baghdad terus ke Karbala, ziarah ke Karbala. Isin dek zarahna lantaran Syiah malulu ku caranya jadi orang mazarah. Padahal ia adalah termasuk mursyid.
Kanjeng Nabi kasih Ali kasihnya Husain jadi kotori komok wabe sadunya moal aya anu lepas ti Sayyidina Husain nyadang mursyid sebabnya nama dek dibunuh ge geus nyahoeun bahwa kula bakal terbunuh di Karbala geus dibere nyaho ku Gusti Allah lantaran nyana kudu bae jihad ngaranna cek Sayyidina Husain kulana bakal terbunuh masalah tapi bakal dikenang ku seluruh muslimin muslimat tanda terbunuh kaula berarti bangkit perjuangan muslimin wa muslimat ulah eureun berjuang saha bae musuhna homo kafir mah ya kula sebagai contoh bahwa kula memperjuangkan agama hulu di mana awak di mana memeh maot geus ngomong kos kitu matak bagi negara nu mayoritas Islam perjuangan ruhul jihad meng pelehe pama kos kitu meng pelehe geus asah deui golok kuari mah siap deh orang kafir geus ambalaya nu dipencet ke bawah tetap Masya Allah di Indonesia mah kuari isin jasa orang tetangga orang geus ngahina ka orang Malaysia aja asli nama memang kitu sakumaha omongan orang Malaysia kajen dibela ge tetep bae memang kos kitu kaayaanana wallahu alam kaditu ngan tenang negara lamun geus dikritik berarti akan dibangun di dalamnya sebab negara mah leuwih hati-hati kahiji kadua negara intelijen anu luar biasa aya BIN Badan Intelijen Nasional aya BAIS Mang BAIS urang Belaraja teh berarti itu orang kudu nyusun kekuatan di Indonesia di luar sepengetahuan Amerika tetap negara kudu nyusun sebab naon sebab geus mengarah penghinaan geus mengarah pelecehan geus mengarah doktrin ti barat nah pemerintah ge kuari mulai berpikir kok bisa kos kieu atuh kok bisa kos kieu ngan teu bisa leupas tina belenggu eta maka di luar eta di luar praktis aya kekuatan tenang di ABRI keur nyusun kekuatan di luar eta di polisi keur nyusun kekuatan eta tenang ieu tinggal ngajegurna bae pokona mah geura sarariap bae geus pokona mah paeh ti heula bae rakyat mah kajen kumaha ndek kaluar teh teu bisa masyaallah ieu urang teh ndek kaluar tina belenggu eta geus teu bisa Gus Dur geus ngausahakeun endek ngantak hakikat nama Amerika teteh saha bae nu deuk ngaleupaskeun tina belenggu eta Soeharto diawali mundur Habibie mah geus kasalahan gede tah maka jeung kumaha Gus Dur geus terbaca ku Amerika sikat habis nah tinggal presiden nu aya bakalna apa Abu Rizal Bakri keturunan Soeharto apakah memang ieu ABRI minantuna apakah ieu kitu Pallo apakah Satria Bergitan tinggal terserah ya nah iya lalakon Indonesia teh ieu kos kieu ieu saha ieu kaharepna coba dicekel nu kuari mah kesel urang kos kieu bae tah tinggal mempersiapkeun ieu nu bakal gerak telaah gerak tanya saha ieu kira-kira nu bisa mawa negara Indonesia leupas tina belenggu eta kurang mandiri pokona mah geus asana lamun oma mantep ja sih mantap artinya saudara-saudara sekalian Amerika menyerang kita tetap kita akan membuat pertahanan kita serang lagi tunggu sebentar jreng cak kiai salarial jasa ada kumaha tuh pasti kos kitu atuh Masya Allah geus wallahu alam kaharepna kumaha ye can aya deuleun lantaran dek jadi presiden tepan kudu aya tapak atuh kudu aya tapak apa tuh berijal cara aya tapak di masyarakat atuh eta keneh mantu Soeharto sakana Prabowo sarua bae can aya karak-karak di kalangan ABRI bae nyana teh di masyarakat bencan Pallo atuh sarua bae encan aya aya oma mapan sora-sorana geus kadenge ku urang enggak sekolah mah tuh mun aya omari mah aing dibere hadiah pokoknya ieu nu jelas can aya hiji-hiji acan jang nyekel kerajaan Indonesia
can kadele gitu maksudna anu urang pas jasa raja tetap kudu aya jangan langsungkeun perjuangan politik ekonomi budaya tapi ieu nupi rajaeunana sebab raja mah lain jelema sembarangan ulah asal sugih ulah asal gagah sebab di Indonesia mah papan geus kaambeuk kurang Belanda istimewa dina mistikna aya mistik anu lurus supina aya mistik anu dugala model Sukabumina tah eta teh kapan geus terketahui ku dunia internasional tinggal ieu presidena pernah tapa tak encan Bung Karno nu mantak hebat tapana luar biasa Soeharto 32 tahun lantaran nyana ge sarua petapa keneh anu lain tapa mah tergelincir sakedeung Gus Dur ahli tapa lantaran suci nya nama arahna arah supi tapana geus kasieun nanti heula Amerika padahal dipertahankan bisa ngan kan sieun Gus Dur besi dikutuk ku Gusti Allah besi pajar hayang jadi presiden henteu padahal nu memperjuangkan jin-jin yang geus ngaromong jin lain lalagaan geus ngomong Gus sudah pertahankan saya siap akan mendukung eta jin bae geus ngomong gitu ente mah teu nyaho emang jinna urang mana itu orang Jawa ringan pan eta nah ieu nu kadieu apa kadenge Abu Rizal pernah tapa henteu apa pernah kadenge kurang pelo tapa teu pernah ayo coba ge Prabowo kadenge tapanan henteu ngan dieusi mah ku kiai-kiai hikmat geus luar biasa lantaran nyana ragag ti kapal geus 3 kali teu naon 3 kali nyana ragag teu masalah nyana pernah ditembak sekali masalah berarti geus kekebalan kos kituna mah lain hasil tapa tapi tau mah ngan sakadar sulapan tinggal kuari Oma Irama urang tanya pernah tapa henteu caknyana saya bukan sekedar tapa sampai per detik ini saya mencari Ani belum ketemu iya hendak kuari berkelana terus ge Masya Allah iya tapaan lah enggeus apa encan tah ya Allah ya Rabbi ya Sidang Husein jadi kadinya dinya ieu mah ala kadar gambaran peperangan Karbala seperti eta globalna ke di awal deui insyaallah ieu mah kematian prajurit Sidang Husein di Karbala wa kana al Hasanul Basri jeung aya Kiai Hasanul Basri radhiyallahu anhu yaqul anjeunna nyarioskeun qutila ma'al Husain bin Ali 16 rajulan min ahli baitihi lam yakun ala wajhil ardi lahum syabihun terbunuh ketika di Karbala prajurit Sayyidina Husain nu termasuk ahli bait adalah 16 lelaki. Tanding di muka bumi ieu kedahsyatan terbunuhna Sayyidina Husain jeung para pengikut-pengikutna jeung ahli bait. Wa qala gairu selain Hasan Basri nyaritakeun annahu sanyana kalakuan kutila ma'al Husain bin Ali min waladi wa ikhwati keturunan Sayyidina Ali jeung dulur-dulur Sayyidina Ali jeung ahli-ahli baitna Sayyidina Husain na ieu adalah salah satu wa'isruna rajulan 23 terbunuh utamanya hulu di mana leungeun di mana suku di mana dicacag-cacag Masya Allah bahkan Yazid menginstruksikan habiskan keturunan Muhammad Masya Allah dianggap geus eueuh keturunan Kangjeng Nabi Muhammad teh geus eueuh beres kabeh seserian Yazid senang luar biasa apalagi ketika sirah Sayyidina Husain dibawa ke hadapan Yazid ke Syria di Syam tanda bukti bahwa Husain dan keturunannya selesai. Tapi Allah Maha Kawasa saat eta aya salah satu incu anu muriang teu ilu ka medan laga ya Allah disalamatkeun ku Gusti Allah lantaran lamun teu dimuriangkeun ku Gusti Allah pasti milu perang anggeus kabeh moal aya Syarifah moal aya Habib tapi timbul tinu muriang teu milu perang teh ya nyana terus ka Baghdad terus nyana kawin terus anakan
kuari masih ambalayah keneh keturunan Kangjeng Nabi jalur Sayyidina Husain. Di jalur Sayyidina Hasan mah aya seueur. Nah ya di jalur Sayyidina Husain tetep aya keneh. Nah kos gitulah ala kadar gambaran perang Karbala. Lamun urang geus ka Karbala kabayang di Karbala kadenya pohara jasa indahna kuburan, bangunan dan lain sebagainya. Ngan nu beda teh cara ziarahna hungkul. Nya nama di lawang nangis dicium. Cara Syiah teh kos kitu ke ka kuburanna dicium. Kadang-kadang sujud di hareupeun kuburan. Etalah nu janggal bagi urang. Urang mah ku biasa bae ziarah biasa akhirnya mah urang dek diuk gitu jadi lantaran ribuan manusia nu ziarah ganti carana seperti kitu bae kabeh. Geus urang ngan sakadar liwat lah Allah maha uninga Sayyidina Husain ge waliullah bahkan kutubul aulia nyana apaleun urang datang urang babacaan urang cintaeun ka nyana. Nu berbeda adalah cara ziarahna di Karbala nu sangat menyolok perbedaanna jeung ahli sunnah wal jamaah. Urang mudah-mudahan aya di bawah bendera Sayyidina Husain, di bawah bendera Sayyidina Ali, di bawah bendera Kangjeng Nabi, di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.